Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Ikhwatul iman rahimakumullah. Sebatan jalma anu iman dina Al-Qur'an ku Allah Subhanahu wa taala diistilahkeun alladzina amanu, diistilahkeun oge al-mu'minun. Halna sapertos dina surah Al-Mu'minun ayat anu kahiji Allah menyatakeun qad aflahal mu'minun. Demi satemana bagja jalma anu mukmin. Sabantawis upami dina ayat 180 di surah Al-Baqarah panggero ka jalma anu ngalaksanakeun puasa dina bulan Ramadan, kalimatna ya ayyuhalladzina amanu. Jadi ayat al-mu'minun atau nabi mukmin, ayat alladzina amanu. Upami ditinggal tina qaidah ilmu bahasa Arab, amanu teh ieu fi'il madi. Maknana geus upami mukminun ieu sighahna nyaeta isim fa'il. Ternyata ku ulama dijelaskeun kalayan rinci naon sababna aya perbedaan di hiji ayat kalimatna alladzina amanu, di ayat lain kalimatna al-mu'minun. Nah, ternyata upami diistilahkeun mukmin nyaeta jalma anu geus ahli dina kaimananna. Sakali deui, upami diistilahkeun mukmin ieu jalmi anu geus ahli dina kaimanan sehingga henteu aya karaguan dina dirina. Umawi halna sapertos dina ayat kahiji tadi surah Al-Mu'minun qad aflaha, Allah menyatakeun ya, diawali dengan kalimat qad litahqiq, menyatakan kepastian satemena geus bagja jalma anu mukmin. Nah, geus bagja jadi jelas dina kaimananana, jalmi tos jelas dina kaimananana tanpa diragukeun disebutna mukmin. Nah, upami amanu anu diawali dengan isim mausul alladzina amanu tadi mah dimaksud walaupun sebatas jalma anu karek nempel kaimanan dina dirina, walaupun jalma dina kaimananana goyang kaditu kadieu, lir ibarat pucuk awi anu katebak angin. Aya angin ka kidul milu ka kidul, aya angin ka kaler milu ka kaler, babarengan jeung anu sok puasa migawe puasa, babarengan jeung utara kitu babarengan jeung anu sok salat lamun tara ninggalkeun salat aya kitu. Nah, maka jalma anu masih goyah kaimananana atawa iman karek nempel dina dirina tadi dikategorikeun alladzina amanu. Maka panggero pikeun ngalaksanakeun kewajiban saum dina sasi Ramadan ieu ku Allah digerok lain ka mukmin tapi ka alladzina amanu. Sekali deui aya perbedaan antawis alladzina amanu sareng al-mu'minun. Nah, nu mawi kalimat anu digerok ku Allah ya ayyuhalladzina amanu, hei jalma walaupun dina dirina karek nempel kaimanan saeutik, sok sanajan jalma karek asup kana agama Islam karek samenit. Nah, maka ketika geus aya nempel kaimanan dina dirina, sok sanajan eta kapercayaanna teh can dibuktikeun dina pagaweanana kagero ku ngalaksanakeun kewajiban saum. Ibu bapak hadirin ikhwatul iman, dirinci
dumasar tina eta aya upami dina fikih mah aya istilah syarat wajib, aya disebutkeun syarat sah. Nah, halna syarat wajib salat nya kitu deui syarat wajib saum. Di antarana kudu Islam, kudu iman. Lajeng nya kitu deui syarat sahna saum sami jeung syarat sahna salat. Di antarana kudu iman, di antarana kudu Islam. Maka lamun teh mah jalma manehna lain Islam, manehna dina dirina eueuh kaimanan, nah teu kakeunaan kawajiban, teu kagero ku ngalaksanakeun kawajiban saum kitu nya. Jadi teu wajib ngalaksanakeun saum pikeun jalma anu lain Islam, pikeun jalma anu henteu iman. Tah pertanyaanna naha nalika maranehna anu teu Islam henteu puasa teu dosa? Dosa teu? Dosa teu? Matak teu wajib ge meureun teu dosa. Matak henteu dibebankeun oge meureunan kadituna moal aya efek siksa. Nah, maka para ulama ngabahas dina kewajiban ieu aya namina wajib muthalabah, aya namina wajib muakibah. Kali deui samantawis pangintenan anu masyhur aya wajib ain, aya wajib kifayah. Tah dina wajib anu jadi tuntutan pikeun seseorang aya namina wajib muthalabah, aya namina wajib muakibah. Hartosna wajib muthalabah tuntutan pikeun migawe sarta lamun ninggalkeun bakal aya efek dosa tina naon anu ditinggalkeunana. Wajib muthalabah. Upami wajib muakibah teu aya tuntutan pikeun migawe mah ngan dina nalika manehna ninggalkeun setiap kewajiban anu ditinggalkeun jadi tuntutan pikeun dirina bakal berefek kana dosa kusabab ninggalkeunana. Eta namina wajib muakibah. Sapertos seorang anu lain beragama Islam teu wajib saum, dina migawe saumna oge teu sah da teu cicing dina kaislaman. Pamita mah aya pirajeunna dina bulan Ramadan nya anu lain agama Islam miluan puasa. Nah, teu sah, teu jadi. Nah, maka ketika manehna seperti itu engke di yaumil kiamah setiap kewajiban anu ditinggalkeun, sakali puasa anu ditinggalkeun, 2 kali salat sakali anu ditinggalkeunana, 2 kali anu ditinggalkeunana jeung saterusna, maka ieu bakal aya balitungan dosa, bakal aya tuntutan dosa. Seorang anu lain Islam teu puasa dina Ramadan ayeuna, tah aya tuntutan ke di yaumil kiamah perhitunganana. Ramadan ge teu puasa, aya perhitunganana deui. Sok sanajan teu wajib, sok sanajan ketika migawe oge dan teu sah. Tah ieu namina wajib muakibah. Biasa ngabeterkeun aya wajib muthalabah, aya wajib muakibah. Dan mawi Islam ngajadikeun poin utama dina amaliyah supados ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Islam memiliki peranan yang sangat penting dina sagala aspek kehidupan urang. We pantas upami Allah menyatakeun inna dina indallahil Islam. Agama anu dipikaridho ku Allah ngan Islam. Teu kabita ku agama lain. Teu kabita kada kasihkeun gawe. Wah, peda lamun teh mah asup sok anjeun dijamin dina ekonomi kabita teu. Pancet dina diri urang anu dipikaridho ku Allah anu bisa nyalametkeun ngan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. As-salatu sunatan tarawih raka'ataini jami'atu rahimakumullah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir.